Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapiatur kami teradangu di mana wae ayana patepang di Jomantara ngalangkungan wek-wek cerita Sunda channel dina pedaran dongeng Sunda dina judul Budak Culun bagian anu kadalapan. Kuma kami terdangu dina dengeti daramang, syukur alhamdulillah upami daramang mah mangga sepoge dina dengeti alhamdulillah sehat walafiat gitunya. Sareng pamugi urang sadayana dipaparin kelancaran dina segala urusan. Alhamdulillah Mang Asep masih direncangan ku rencangan anu satia nyata aya pung operator. Nyata produksi Mitra Kusuma Rekor gitunya. Mangga tong yang kolong ting kana waktos kami teradangu kurang pedar wae dongeng Sundana Budak Culun bagian anu kadalapan. Prung kaparayun. Aki punten we ye sim kuring bade naros ka aki kitu oge upami teu kaabotan. Itu juragan sok bade naros naon ieu teh anu sakirana kawalernya ku aki kawale diwaler kitu upami teu tiasa nyapunten kitu tah punten pisan. Pok-pokanana Aki Samad manehna ge bari jeung ngomong kitu ge ngarasa heran. Nah ujug-ujug Ibu Dudung bet nanya ka lebah dinya. Tah kieu Aki sakali deui tapi nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Ari Jang Hasim anu saleresna incu atanapi putra Kitu ceuk Ibu Dudung bari neuteub kana Aki Samad. Puguh we Aki Samad sakadapan mah olohok bengong. Manehna ge teu nyangka sacongo buuk lamun Ibu Dudung bakal nanya ka lebah dinya. Aki Samad lain ngajawab kana pertanyaan Ibu Dudung kalaka ngahuleng manehna ge. Sabab satadina mah Jang Hasim eta rek dirahasiakeun we ku manehna. Kumaha kaayaan Hasim anu sabenerna jeung saha eta Hasim satadina mah moal di bukakeun masalah nu eta. Cukup sakanyaho anu sejen mah yen Hasim eta incuna. Eueuh. Nah, Ibu Dudung bet nanya ka lebah dinya. Aduh kumaha ieu? Satadina mah kuai rek dirahasiakeun we. Moal dibukar boker rahasia ieu. Cukup we satadina mah yen si Hasim eta incu aing. Ngeun ari mah ditanya seperti kieu kudu kumaha nya. Ari aing teu jujur ngaranna aing bohong ieu. Sedengkeun ngabohong eta sifatna dosa. Itu gerentesna hate Aki Samad. Manehna jongjon we ngahuleng ngaraga meneng.
tecan gera nempas karena pertanyaan Ibu Dudung. Kalah ngabetem we nu aya. Ibu Dudung ngarasa heran, kunaon Aki Samad ditanya kitu, lain ngajawab kalah kang ngahuleng. Pok Ibu Dudung naros deui kana Aki Samad. Aki, nah lain ngawaler kana perterosan sim kuring. Aki malahan ngahuleng. Sanes itu juragan, sanes itu. Punten kitu tah. Sanes kuna naon Aki mah yeuh. Ngahulang nama anu diantos-antos kurang can aya dongkap. Kitu jawab Aki Samad. Kalah nyalenggorkeun kana pertanyaan Ibu Dudung. Tapi punten we Aki, lamun perterosan sim kuring nyigeung kana perasaan Aki, nyigeung kana hati Aki, hapunten pisan. Itu jawab Bu Dudung. Manehna mandap-mandap kana Aki Samad, bilih bisi nyinggung kana hatena. Kitu ceuk pikirna. Tapi Aki Samad geura-geura ngajawab nempas, teu kitu juragan, teu kitu. Heug ku Aki rek dicaritakeun lalakonna Jang Hasim. Satadina mah kieu eta teh juragan. Memang eta Jang Hasim lain incu, lain putra. Ibu Dudung olohok bengong barang ngadenge ucapan Aki Samad seperti itu. Manehna ngarasa heran. Nah, bet kitu pok-pokanan Aki Samad. Euleuh, lain incu, lain putra. Nah saha kitu Aki? Tembal Bu Dudung bari antep manehna neuteub kana raraina Aki Samad. Ari kitu mah upami juragan hoyong terang kana lalakonna Jang Hasim, ku Aki rek dicaritakeun, ku Aki rek dibalakakeun. Anu kieu ieu lalakonna teh mah ngakupingkeun regepkeun ku juragan. Itu ceuk Aki Samad. Bari manehna derek-dek peh nyaritakeun kaayaan si Hasim. Ti mimiti panggih di walungan. Anu mana waktu harita geus 10 tahun anu kaliwat, Aki Samad tengah aja ulin ka sisi walungan. Nya tujuan rek nyiar lauk bari mawa-mawa jajar useup. Keur waktu harita Aki Samad mapai-mapai sisi walungan. Manehna ngarasa kaget sabab ningali aya nu keur angkleng-angklengan di tengah walungan. Terus kumanehna eta nu angkleng-angklengan teh diturunan kawalungan. Barang dibawa ka sisi walungan sing horeng eta teh jalma. Nya saha deui lamun lain si Hasim teh. Sanggeusna dibawa ka tempat Aki Samad, terus eta si Hasim dirawatan.
nepi kasadarna. Sageus kitu ditanyaan kaayaan si Hasyim, saha ngaran jeung urang mana. Kumaha kajadianana buat bisa angkleng-angklengan di tengah walungan. Nya waktu harita si Hasyim keur basa umur 10 tahun. Ari ingetan mah manehna ge geus jeug-jeug jaga 10 tahun ieu. Akhirna dibalakakeun dicaritakeun yen indung bapakna aya nu nyiksa, aya anu mateni, manehna dibaregod terus dialungkeun ka jugrang. Nyata terus angkleng-angklengan kahilir. Jadi dinya kapanggih ku Aki Samad. Aki Samad imut pisan ngalalakonkeun kaayaan si Hasyim waktu baheula, waktu 10 tahun anu geus kaliwat. Imut ditetek teu aya nu kaliwat. Tah kitu lalakonna mah juragan. Kaayaan Jang Hasyim teh seperti itu lalakonna. Atuh puguh we, mitra dangu. Ibu Dudung ngaranjung kaget. Teu nyangka sing horeng mah Jang Hasyim eta lain incuna, lain putrana horeng menang manggih di tengah walungan. Anu mana lalakona anu parantos dibalakakeun ku Aki Samad. Akhirna Ibu Dudung ngaheneng teu lila manehna ngalembereh si panona mapai pipina. Kagagas meureunnan ngoping lalakon si Hasyim anu seperti kitu. Samemeh Ibu Dudung nyarita manehna nyusut heula si panona anu ngalembereh mapai pipi. Terus manehna nyarita ka Aki Samad bari dumareuda. Sing horeng kitunya ari lalakon Jang Hasyim. Bet karunya teuing nya Aki. Nah nasibna bet kitu-kitu teuing. Nah sanya jalemana anu tos nganiaya. Beureum jeung indung bapana dipateni. Karunya teuing. Lamun kitu mah eta budak teh yatin piatu nya Aki. Atuh puguh we juragan. Memang kitu. Maha tulalis eta Jang Hasyim. Nya sareatna lamun teu kapendak ku Aki, duka kumaha nasibna. Buah-buah moal nepi ka dinten ieu nya Aki. Ya geus kitu teh. Pitulung ti Gusti Nu Maha Suci. Kamurahan Allah aja wajala yang ngalangkungan Aki teh. Semuhun Aki. Karunya teuing Jang Hasyim nya sing horeng kitu lalakona. Ibu Dudung ngomong kituna teh manehna bari ngaruk. Ngarasa kagagas nalang sahatena sabrak nguping lalakon Hasyim anu sabenerna. Tah kitu juragan. Nya ku Aki akhirna manehna diurusan diwuru digembleh. Sanajan kuku mage Aki ngerasa bagja, ngerasa bunga nu aya.
sababna naon juragan Aki jeung si Nini hirup di paleuweungan ngan ukur duaan nya barang mendak Jang Hasim atuh puguh we asa ngabogaan gunung ku bagja-bagjana nya diurusan dialit dugi ka ayeuna geus sarapan 12 tahun weh ka 20 tahun sabulan deui kira-kira mah yeuh yang hapunten Aki juragan sanes agul ku payung butut kaayaan Jang Hasim alhamdulillah tos cukup lahiriahna batiniahna tos kalatih anjeunna tos kawuruk itu ceuk Aki Samad ngajalantrahkeun kaayaan Jang Hasim. Euleuh maksad Aki kumaha? Iya, sanjanan wae kaayaana seperti kitu. Tos cukup ku ilmu, tos cukup ku pangabisa eta teh. Nya syukur we ari kitu mah. Nah, Jang Hasim teh di mana eta diurupna, di mana dilatihna? Tembal Ibu Dudung, manehna ge ngarasa reueus ku kaayaan Jang Hasim. Sanes agul ku payung butut ceuk Aki oge hapunten pisan. Nya alhamdulillah ku Aki diwuruk. Aki satadina mah geus putus asa sabenerna mah juragan. Sababna naon? Kaayaan Aki geus kolot. Kaayaan Aki geus cuet ka hareup. Kana saha ieu pangabisa Aki diwariskeunana. Sedengkeun di tempat Aki teu asa saha deui ngan ukur jeung si Nini. Nya geus kitu we meureun diparengkeun ku Gusti Allah kudu mendak si Hasim. Nya di dinya ditamplokeun sakabeh pangabisa Aki kana anjeunna. Nya ceuk paribasa teh mah juragan. Sanajan Aki mulang nageh dipundut ku Nu Maha Kawasa, senang we nu aya. Soalna pangabisa Aki geus aya anu ngawaris kitu tah. Aki Samad ngomong ituna teh manehna katingali paromana meuni marah mai. Berag meureun ti dituna mah. Soalna naon? Nya tadi teh ya naon anu aya dina dirina geus aya anu ngawaris. Ya syukur alhamdulillah. Moga-moga we Jang Hasim sing bisa ngamangpaatkeun pangabisa anu geus dipasihkeun ku Aki. Amin. Ya mudah-mudahan juragan, mudah-mudahan. Ngeun kitu teh ari Jang Hasim eta sabenerna mah aya deui ngaranna ieu anu nya meureun ngaran ti budak meureun di indung bapana. Ngaranna teh Muhammad Nur Hasim si budak culun cenah kitu. Ai. Nah, aya budak culun kitu Aki. Nah, maksudna naonnya? Tembal Bu Dudung. Manehna rada mesem bareng ngadenge ngaran budak culun. Aneh meureun ti ditu nama. Nah,
ngaran Hasim betungtungna budak culun. Ya memang sesuai jeung kaayaanana. Nah sarup keur dirina. Ya budakna pan rada colonos, rada culun. Ramu nyarios sok benclang-benclung. Kadang-kadang sok nyieun jengkel, kadang-kadang sok hayang seuri. Itu jawab Aki Samad. Manehna ge sarua rada seuri leutik. Lamun inget kana tingkah laku Jang Hasim anu memang sok benclang-benclung. Memang leres ari pelebah dinya nama Aki. Panjang Hasim tos di dieu tos sababaraha sasi. Nya kadang-kadang seperti kitu. Lamun nyarios sok rada ngawur teh ya. Nya lucu oge kitu tah. Ari sim kuring mah ngarasa kahibur ku kaayaan Jang Hasim. Jeung deui kieu Aki, Bapak Dudung ge ngarasa bagja. Sababna naon? Sami sim kuring jeung bapana teu gaduh turunan. Gaduh ge hiji kapungkur tos dicanda ku Nu Maha Kawasa. Nya tidinya teu gaduh turunan. Aya Jang Hasim anu memang pikaresepeun. Geus asaka anak sorangan. Itu Bu Dudung nyarios ka Aki Samad. Manehna ge asa ngarasa bunga itu puntennya ku ayana Jang Hasim sabab manehna ge teu boga turunan. Anu disuhunkeun ku sim kuring mah ya mudah-mudahan we Jang Hasim sing betah salilana di dieu aya keur paku kumaha. Ya mudah-mudahan we juragan. Ari jalmi nama memang daekan eta teh. Alhamdulillah. Jalmi nama teu hararese kana pagawean mah. Cekatan pisan kitu tah. Ta eta anu nyieun resepna kuday kana ieu bari jeung teu aya picarekeun. Eta cenah masalah benclang-benclung keun eta mah meureunana geus adat ti dituna. Malahan sim kuring mah ngarasa kahibur. Tembal Bu Dudung manehna ge ngarasa kahibur jeung deui manehna ge ngarasa seneng gitu tah tanapi asa kalengitan lamun memang Hasim teu aya di dinya deui. Nya kahayang Bu Dudung mah Hasim eta salilana aya di tempat manehna. Keur anteng uprek ngobrol marayanehna ngadadak cengkat sabab katingali rentang-rentang ti kajauhan aya anu keur leumpang duaan nuju ka lebah dinya. Tuh Aki, siga nama juragan jeung Jang Hasim tuh tos dongkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun Gusti, juragan Dudung jeung Jang Hasim tos dugi ka dieu kaayaan salamet. Kitu ceuk Aki Samad. Manehna bari turun ti tepas mapageun anu datang.
Alhamdulillah apana tos dongkap ye. Nah bet lila-lila teuing meh we sadinten jeput ye. Itu nate Ibu Dudung bari mapageun kadatangan Juragan Dudung. Biasa teh ya ibuna ya ngaranna ge jual beli pan urang. Pasti seueur lah naon anu kudu diobrolkeun. Henteu sagawayah kitu bae Bu bari jeung perjalanan anu lumayan tebih. Tembal Juragan Dudung bari manehna ge calik ditepas. Ngareureuhkeun rasa capek sabab perjalanan anu lain deukeut-deukeut. Aduh punten we ya Juragan. Rada lami panginten ngantosannya. Aduh. Ngeun ieu ya Juragan. Punten we ya ti koro rada seuseut ya. Sigana mau hoyong digolosor ya ku Ciherang. Gitu. Si Hasim nyarios ka Brudung. Ngeun kitu nate manehna bari cinutrung dina batu manehna mah henteu unggah ka tepas. Nah Jang Hasim atuh hayang ngaleueut mah ye engkin dicandakeun ku ibu ngeun eta tong calik cinutrung dina batu kitu. Nah naon ieu? Punten we ya Juragan ya. Aduh. Hoyong cinutrung heula ye sakedap. Sigana nikmat ya. Dihidan ku alam. Dikipasan ku alam. Naon ari maneh Jang Hasim? Naon anu dikipasan ku alam teh naon ieu? Sok aneh-aneh teuing. Aki Samad nyarios kitu nate manehna bari seuri leutik. Biasa adat-adatan si Hasim timbul deui. Nya Aki pan ieu urang keur ditiupan ieu ku alam ieu asa ku ngeunaheun kitu tah. Duh. Ngareureuhkeun rasa capek, nuuskeun kesang gitu. Duh. Sakomo-komona lamun ieu genggerong teh digolosor ku Cai Herang. Sigana tambah sejuk ya. Ari Jang Hasim ku aya we ka dieu calikna ye. Kin ibu ye nyandak cai keur ngaleueut. Ibu Dudung nyarios kitu nate bari ngoloyong ka dapur rek nyandak cai. Kumaha Juragan. Nah hasil tah tujuan teh Ya alhamdulillah hasil cita-cita tiba heula kahayang tiba reto laksana sigana mah yeuh ngabogaan tanah anu lumayan luas keur buka usaha. Jawab Juragan Dudung kitu nate manehna bari ngadayagdag nyarandekeun awakna kana tihang. Euleuh mitra dangu rupina waktosna tos teu nyekapan dongeng Sunda dina judul Budak Culun urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapuntennya bilih aya cariosan-cariosan sim kuring anu kirang merenah ka kupingna kitunya. Insyaallah Mang Asep bari nepangan deui dina bagian anu salajengna. Ku kituna Mang Asep sapara kanca
bade amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag